kudu bisa makalan kudu anu ikhlas bikin kebahagiaan hidup orang. Ya Allah ya Rabbi, titipun anak nyanggakeun pun anak segala rupa dosa kalepatan nu geulis nu kaset angin titipan ilahi Rabbi, titipan rumah kawasan. Alhamdulillah ya Allah, dengan iya abdi masih keneh dipaparingan kesehatan, dipaparingan panjang umur, terus bisa nyaksihan menjadi anak rumah tangga. Didoakeun pisan ku mama sareng bapak nu geulis sing janten istri solehah sing bisa sumujud ku maula anu jadi salaki satia satuhum salawasna ka anak dari pilihan hidup. Turutan mama sareng bapak anu sae geulis anu goreng mah omah ulah dipilih kitu deui mama sareng bapak. Ayeuna bade nitip ka Nanda anak mama anak bapak nu anyar datang. Mama sareng bapak nitip kuliah lahir batinna bahwa anak mama ajaran nu dipiridho ku Gusti Allah. Didik anak mama ku budi bangsa anu hade. Sabab mama sareng bapak dina dinten ieu detik ieu menit ieu terus boga-boga deui ya sagalana terus jadi tanggung jawab Nanda segeblengna. Kitu deui ini sang abah percaya ayeuna Nanda tos dewasa tang kenangan hidup sorangan nu barisi penta tanggung jawab dia malahi pikirna bina rumah tangga ngadidik pamajikan jeung anak-anak hidup doaan sing kapadang ngarti sok sanajan dina rumah tangga tangtuna oge bakal aya gogoda aya dodoja di rumah kawasa. Tapi hidup sing percaya bahwa rumah tangga nu silih pikanyaan silih hargaan silih belaan